Punya dipikir-pikir mah udah kurang teh gede. Emang kumaha kitu. Emang teka pikiran gitu rek buka deui. Boga deui ngurusi oge nya sakuru deui. Pan urang teh mempengkene masing ora sedeng kita buka hiji di imah tah nu awewe bisa jodoh. Da salaki mah ngeunah tinggal nyieunna hungkul. Begitu awewe mah sagala rudat dina ngurusna naonna oge. Udah sarua salaki mikiran ayeuna ngusahakeunana maraban makeanana di sajabana. Dengan ukur ngusahakeun hungkul. Coba jadi awewe cicing di imah kumaha rasana tangke. Ayeuna pemajikan di imah bagian ngurus budak jeung mere daharna aya salaki usahana jang maraban budakna jeung makean. Heula capek keneh ngurus hiji oge. Tan hayang boga budak deui. Bu, nah katanya make di pusat nyusu. Ari mana ngomong naon sih? Anu nyusu keneh lain. Budak teh masalah di pesat nyusu oge menjadi pertanyaan. Jawab ya tuh Bu. Nah, kamu make di pusat nyusu. Ye, bisi hayang nyaho mah, maneh teh geus gede, mah nyerek nyusu wae teu era. Ningali si aya sok disusuan we ku Ibu balik geus kolot ge. Ampun pisan boga budak teh Bener Kak, bener.